Tapi neng mau tetap cinta ke Sabar we nya neng, meureun teuing jodoh neng da gaduh deui anu anyar leuwih geulis teh neng. Nyamper si ojak Jak. Jak. Aduh, saat teh aing mah soalnya gua gerowan aing keur kagok kieu teh aing mah keur nyeri beut jeung keur naon aing mah deh. Tapi salah si Ebon Oh, kela tuh. Aing kadinya ayeuna. Mane mau kasabaran pisan aing mah. Naon ya teh, Bon? Anter aing ka ditu. Ka mana teh? Ka Kabogo. Aing mah deka. Biasanya saya sok jeung si Jani gini. Wegah aing mah. Si Jani na eueuh nyata rodat aing ngetik ka mana si goblok teh lah. Eueuh. Heuh. Aing wegah Sia mah wegah-wegah. Aing diburuhan tingali. Sia loba duitna deka. Loba aing mah. Aing diburuhan deh. Baik bayar tuh lah di buruan mah aing sumangat. Gope pokoknya mah. Aing cekel liat. Tuh aing nyokot lata satunya. Daguan lah nyokot lata. Siap. Bener hirup mah kudu loba duit teh kieu ya. Jadi nanaon ge gampang ku duit mah. Gila deh ya soalnya. Nah, iya tah. Bro. Bon, woi, jauh tuh mana aing mah? Deket ya buru we lah tuturkeun. Ayo. Kamana ya buat itu ti tadi ente datang selami ti tadi Belah mana ya teh, Bon? Tuh, itu nih geus ngadagoan. Oh, itu Lin? Heeh. Oh, halus nih ngawena mah. Biasa we jangan mah. Bon. Neng. Ti tadi ngantosan aa. Nya ti tadi ngantosan Oh, hampura we neng alilanya. Neng teh kangen ka teh. Ka mana wae di antosan tita tadi. Pan ieu tah neng. Yang perrelasi ojak, teu wani pan sorangan mah. Kumaha tua hubungan teh ieu teh. Hampura we neng. Tim mulai ayeuna mah urang dua antep putus we da tos gaduh deui anu sanes. Tega kan neng juga gitu. Tega mutuskeun neng. Heeh neng, da kumaha deui atuh geus teu bogoh ka neng teh. Tapi neng mau tetap cinta ka Sabar we nya neng. Meureun teuing jodoh neng da gaduh deui anu anyar leuwih geulis teh neng. Buat tega kan neng teh. Buat tega kan neng teh. Neng teh cinta ka teh. Neng teh geus ngorbankeun sagalana ka teh. Rek macul heula ayeuna mah kebon. Neng aya maneh ning, maneh geus balik. Geus di mana maneh atuh? Di ditu. Di ditu di mana ieu teh? Si Buat. Aduh, maneh nyamperkeun eta lalaki maneh. Ngarah naon aing maneh sing era atuh? Si Ebot boga gawe naon? Boga gagawe si eta mah. Atuh neng teh cinta ka Buat teh. Nah kitu-kitu oke dan neng teh cinta. Ieu, lamun geus diputuskeun mah geus we loba lalaki mah. Aya nu kumaha? Neng Buat. Mah teu ngarti. Ieu maneh teh adi urang ieu, loba anu hayangeun ka maneh oge. Lain si Ebot hungkul. Atuh neng Buat. Kurang ajar si Ebot. Si Buat. Ai maneh kunaon maneh? Gitu-gitu teuing ka si Ebot teh. Kunaon maneh? Neng teh. Naon neng teh naon? Neng teh hamil ku si Buat. Hamil? Astagfirullahaladzim. Aing sebagai lanceuk teu narima aing dihamilan maneh ku si Ebot. Cicing maneh di dieu ku aing. Diteang si Ebot ayeuna.
Alhamdulillah buat euy. Heeh. Nepi lah. Minta. Mana emang dang tepi Jak? Hah? Orang make balik we. Kayak tuh Siap. coba nya. Siap, Balik siap. mah da urang ge rek ka ieu mah. Ieu aing mah. Taneuh tiga kararieu tuh. Kira-kira ka imah tadi berasihan heula deh kah. Sok Mana imah kate deh. Deh kah. Da iya juga bawa turun nama ya. Jack, Weh, siapal tuh imah si Ebon? apa? Naon gitu? Kurang ajar dah jelema. Kurang ajar. Ngareuneuhan adi aing. Ngareuneuhan. Oh, Anu mana itu awe? pokoknya mah adi aing direunahan ku si Ebon. Aing rek minta pertanggungjawaban ieu kumaha? Anu tadi diputuskan lin awena. Heeh. Aduh, aing mah piraku ieu teh. Aing euy baringung euy kumaha atuh nya euy. Jeung awe teh halus deui aing diputuskan ku si Abon ning Kurang nyawa. ajar jelemana. Di mana imahna? Di ditu ieu mana mah? Aing nafsu lah anteur aing. Hayu, Buru. hayu. Tah, da ieu jelema imahna mah. Oh iya. Heuh. Ning ieu jelema lagi aya. Oh iya jelemana. Naon? Sia ngareuneuhan adi aing. Tanggung jawab sia. Ada orang mah teu bogoh, soalnya lain tipe urang eta mah. Kurang ajar Lain aya tipe sia. urang. Naon atuh? Lain tipe urang boga tuh urang mah. Kela. Tenang. Kan baik ke tenang. Kumaha awe nu diputuskeun ku maneh teh? Heeh, hamil eta. Hamil. Teu bener sia ngamilan we hungkul. Hampura Kang, kitu udah lain tipe urang da urang mah teu bogoh. Kang ari geus saena kumaha tuh sok. Kumaha da urang geus boga deui nya tan mah anyar pokokna. Ai itu tanggung jawab adi aing ku satu. Kumaha we teh? Dek teh. Siapa tanggung jawab? Oke, beatulah daripada jadi wangkong mah era aku baturkeun bae ku aing ditanggung jawab. Balik pisan sia awas sia ku aing lamun sakali-kali deui ngareuneuhan doma sia.